para mitra sadaya remse bagian kagenep dina carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna urang teraskeun bagian ka-7. Mugi-mugi tiasa ngahibur mitra anu meryogikeun hiburan nyaeta ngalangkungan dongeng di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Aya paribasa para mitra sadaya cenah ieu cenah para wargi disebarkeun parantos aya tapel adamna cenah didinya para mitra. Parantos aya tapel adamna janten maksudna mah tos kitu kedaana we kitu. Parantos kitu jodona rupina. Tos kitu jodona para mitra. Aduh, tos aya tapel adamna teh para wargi janten parantos kitu jodona kitu rupinanya para wargi sadaya. Kitu kana teh katerangan anu aya paribasana teh kitu. Mangga dongeng urang lajengkeun para mitra Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-7. Wilujeng ngadagu. Para wargi sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-7. Mangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Para mitra sadaya Mang Jasik gegerendengan sorangan. Red kana panto nu kapipir katingali panto ditulakan. Sedang peuting harita manuk sirit uncuing meningelak disada dina tangkal muncang. Sabab gigireun imah aya tangkal muncang meni badag. Samalah daunna ge ngaroyom kana kenteng. Keur kitu cungungung anjing babaung hareupeun imah. Reket sora panto disada ngareket atuh Mang Jasik ngalieu. Tuluy mencerong kana panto dapur samalah disampeurkeun. Kalawan ditempo ka dapur ceuk pikirna bisi aya nu asup ka dapur. Tapi ditempo ge di dapur eueuh sasaha ceuk paribasa eueuh laleur-laleur acan. Barang malik selengseng ku Mang Jasik kaambeu singit minyak meni meleber angin-anginan. Atuh Mang Jasik ngarasa kaget. Eueuh sasaha tapi ngambeu minyak seungit. Barang malik nu maksudna rek ka jero deui Mang Jasik ngaranyu. Ningal sapu inyuk ke munur meni siga nu digerakeun kunu keur sasapu atuh Mang Jasik pokna. Astagfirullahalazim. Nya itu sapu siga maju ku sorangan cenah. Bener sapu teh maju kitu atawa dedeleuan aing wae. Dumeh ti peuting. Tapi nya kadeleuna mah siga maju. Cing hayang nyaho rek dicekelan gagangna tuh. Lamun dicekelan cicing teh tela dedeleuan aing. Cek Mang Jasik gegerendengan sorangan. Barang rek ngarongkong gagang sapu ujug-ujug kalayang, sapu teh ngalayang tuluy nyarane. Tur cicing gigireun lawang kamar mandi dina tempatna asal. Teu matak aneh lamun seug Mang Jasik ngarasa aneh teh ku sapu bisa maju ku sorangan. Geus kitu Mang Jasik ka jero deui kasampak biemeh pamajikanna keur sare dina kursi panjang. Red ka kamar kitu deneng Yani ngagebrak. Akhirna Mang Jasik ngadon nyang kere dina kursi. Bari suku duanana disalonyorkeun. Kakara gereup Mang Jasik peureum ujug-ujug berai panto kamar almarhumah muka kumane. Jelegedeg di lawang kamar Neng Yani aya nu ngajanteng. Tangtungan siga awewe ngan teu puguh rupana. Segeruk wujud awewe nu ngajanteng di lawang kamar Neng Yani teh ceuri. Tapi ngan sakicep eta wujud awewe ceurikna teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Duka kamana losna da puguh lain wujud manusia biasa. Ieu mah beunang disebutkeun siluman atawa jurig teh. Cag urang tunda nu keur sarare tibra. Kaceturkeun di hiji tempat nu pernahna teu sabaraha jauh ti imah almarhum. Aya 2 urang lalaki nu rek ngani recai. Bari naranggung pacul. Nu saurang mawa obor barang tepi kadeukeut tangkal randu. Sisi susukan lalaki nu mawa obor teh ngarandeg. Kalawan pokna haharewosan. Ari itu saha euy ngungkug kakalerkeun. Maka pakaian segala bodas.
jeung disapatu bari teu kanyahoan torojona. Nan rek nyaba kitu? Mana Dun? Tanya baturna katelah Anen. Unen macan sidikeun ari harita teh para mitra sadaya. Atuh Adun nyarita deui. Beuna ari siswang uga mata teh baong naker sakitu deukeut teu kadeng teu kadeuleu. Itu make pakaian segala bodas jeung disapatu. Adum tutunjuk. Aduh. Nya sahanya? Siswang sia moal nya dewek nanyakeun ari sidik mah kana rupana. Disebutkeun ceuk dewek itu kanyahoan torojona puguh ge. Moal Aum Wilastra mah kitu euy ngajung jurigan. Ceuk Unen boga timuru ka Aum Wilastra nyaeta bapana Neng Yani nemong. Deuh ari siswang ngomong janji calangap we. Piraku deui si Aum Wilastra jadi jurig. Jeung nade di mana nu geus maot make bisa nemongan atawa jadi jurig. Ka masa umur 2 melacan heuleuh anu maot jadi jurig. Nu geus maot mamaot we kari rorongkongna di jero kubur. Nya euy. Moal nya nu maot jadi jurig. Tapi yuk hayang nyaho ieu urang tuturkeun euy Dun. Ka mana jigna jelema nu bieu geus tengah peuting teh ka kelebadaan teh euy sorangan euy. Ceuk Unen terus tinggardi jeung baturna. Rek nuturkeun nu make pakaian sing sarwa bodas. Gilak nu make pakaian sing sarwa bodas mengkol terus kebat ka kidulkeun. Ditaluturkeun ku Unen jeung Adun. Gilak mengkol deui na ari palebah tangkal muncang gigireun imah almarhum Aum Wilastra. Nu ayeuna dicicingan ku Neng Yani ujug-ujug gelas. Eta nu make pakaian sing sarwa bodas tur di sapatu hideung teh ngiles. Atuh Unen jeung Adun rugreg tuluy silih reret. Taksiran ngarasa kaget dume dituturkeun ngiles palebah tangkal muncang. Ai Nen. Ka mana euy nu dituturkeun ku urang teh euy eueuh. Moal nyumput mah kitu. Deka masuk sieun jelema jahat we euy. Yuk, urang balik euy. Najis deka nutur-nutur jelema jahat. Hayo ke urang dibongohan dibacok tinu poek. Da eta si laing nu kitu teh mah make ngajakan nuturkeun. Ai mah. Ceuk Adun tuluy baralik sedeng manehna mah tadi mah rek ngandirecai sababoga garapan sawah nu bapana Marwati atawa mitohana Denjoni. Nu harita Denjoni jeung Marwati pamajikanana keur sarare menita libra naker. Tiwanci Isa keneh eueuh anu lilir-lilir acan. Anu meunang jiga nu meunang ngabebeutkeun teh lain bobohongan. Sedang di tukang sada sora piring trang-treng-trong siga aya nu meresan padahal eueuh sasaha. Aya gelanjangna teu kadenge batuk-batukna acan. Jempe sora piring trang-treng-trong disambung ku sora ciciri hilang. Ngan eueuh jirimna atuh ngan saukur sorana wungkul. Tetep para mitra jeung deui henteu tetep deui sakapeung-sakapeung aya di hareup, atuh sakapeung aya di teras, sakapeung aya di pipir. Kocrak gagang kunci panto hareup ku gocrakan. Ket. Panto kamar nu dieusi ku Denjoni jeung Marwati disadang reket tuluy muka ku sorangan. Cungung anjing babaung di hareup. Disada babaung meuni lambat. Kulisik Denjoni ngulisik sarena malik nongongan Marwati. Teulila sanggeus pantok kamar muka teh jelegedeg di lawang aya nu ngajelegedeg. Siga mayit make boe, serengeh-serengeh cirihil eta siga mayit teh seuri cicirihilan. Bari ugag igeg leungeun duanana dikaluhurkeun. Atuh anjing tuluy-tuluyan babaung. Sora gelas ditakolan ku senok tring-tringan. Jerit-jerit sora awewe jejeritan. Atuh cara mitra aya sora anu ngahnyem siga sora kuda. Eta makhluk ngaja anu ngajega di lawang teh ngagegero. Ngagerem bari burileng-burileng. Panona buburilengan, red Kamarwati, red ka Denjoni, malah ka Joni terus mencerong. Red Kamarwati deui nu kabeneran Marwati pareng lilir. Tuluy rumpu-rampa geus kitu mah sukuna subelah. Ngoeran simut nu ngalumruk tunjangeunana, tapi panon tetep peureum. Duka ngimpi, duka ngoeran simut. Nyah Marwati beunta. Kalawan ngareret ka Denjoni salakina nu nongongan. Geus kitu Marwati nguniang ngecengkat maksudna marek nyokot simut nu ngalumruk ditunyangeun. Cirihil aya makhluk nu seuri siga anu harita teh ngareret. Siga mayit keur ngajega di lawang teh bari seuri. Red Marwati ngareret gelegek eta teh para mitra sadaya.
anu siga mayit ngaluarkeun getih tina sungutna. Kituna deui panonna tingkar celak gertihan disidik-sidik ku Marwati eta mayit nu ngaluarkeun getih teh tina bibirna jeung tina panonna teh siga ama almarhumah Nena Rumsari indungna Denjoni alias Mitohana. Jerit Marwati ngajerit tarik naker. Au! Korejat Denjoni ngorejat samalah tinggurubug dina ranjang. Ongkohan sarena atuh harita teh para mitra nemer sisi ranjang. Korejat nangtung deui kalawananya kanu jadi pamajikan bari reuwas. Sedeng Marwati nungkupan beungeut bari ngadegdeg. Marwati, aya naon Mar? Aya naon? Kang itu Kang itu. Marwati ukur nyebut itu bari tutunjuk kana lawang. Tapi ditingali kana lawang eueuh naon-naon samalah pantok kamar nutup rekep. Itu teh itu aya naon Mar, daeuhna naon? Geura tingali heula atuh ku Marwati, tingali heula atuh daeuh naon-naon. Sieun Kang, sieun. Aduh. Aya mayit make boe sareng ngutah-ngutahkeun getih. Tina panonna ge kaluar getih. Sieun abdi mah Kang, sieun sowak Kang. Cek Marwati bari tetep nungkupan beungeut. Marwati nya anu weuna naon? Di mana aya mayit sagarupa? Bari ngutah-ngutahkeun getih segala mana getihna kitu aya. Atuh matak sok buka atuh leungeun teh ulah sakaya meungpeunan we beungeut bari nage. Dakang mah teu ningali aya mayit teu ningali naon-naon. Mun nya ge meureun aya mayit katingali ku akang, dikadek ku akang manyaan. Cek Denjoni. Atuh sombong para mitra. Makerek ngadek sagala. Atuh brai Marwati muka leungeun nu dipake meungpeunan beungeut. Kitu ge siga nu asa-asa barang brai eueuh naon-naon. Samalah pantok kamar nyampak geus nutup deui. Padahal tadi mah nya katingali ku Marwati aya mayit ngajanteng dina lawang. Ngutah-ngutahkeun getih jeung tina panonna ngucur getih. Atuh Denjoni pokna. Nya eueuhna naon? Sok ngaributkeun kitu Marwati mah. Akang mah kuat kati guru baga tuh. Tina ranjang bakating kureuwas ngadenge Marwati ngajerit. Disangka ku akang mah jelema jahat asup ka kamar. Ngimpi meureun Marwati mah dume sare tibra. Da biasa setiap nu sarena tibra mah sok ngimpi. Ceuk Denjoni, nyangkana mah nu jadi pamajikan ngajerit teh ngimpi. Ningali makhluk matak pikasieun. Padahal nya ningali aya nu siga mayit ngajanteng di lawang, tur bari ngutah-ngutahkeun getih. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Denjoni nyangkana mah nu jadi pamajikan ngajerit teh ngimpi ningali nu matak pikasieun. Padahal nya ningali aya nu siga mayit ngajanteng di lawang tur ngutah-ngutahkeun getih. Ari engkang ngimpen naon da teu ngimpen atanapi sanes ngimpen. Salaresna nembe di lawang eta teh anu ngajanteng sabros mayit. Ngangge boe teras ngutah-ngutahkeun getih sareng tina panonna ge ting berebei kaluar getih. Katingalin aku abdi mah nya eta mayit teh utah getih meuni sapertos ieu almarhum ibu. Muhun ibu engkang. Dah wati mah sok lain-lain nyarita teh. Piraku deui ibu geus maot make bisa nemongan atawa beh dituna jadi marakayangan. Engkang mah sacongo buuk teu percaya nu geus maot tur geus diurugan taneuh make bisa kaluar deui ti jero kuburan. Tuluy marakayangan atau nu disebut jadi jurig jadi dedemit. Ceuk Denjoni langsung nyebutkeun teu percaya nu jadi indung ngajung jurigan. Nu akhirna Denjoni jadi ngahuleng ras inget kana kalakuan sorangan. Malah kasawang waktu merulukeun racun cai sukana cai susu anu diinum ku jenatna Nen Rumsari indungna. Kalawan dadak sakala harita keneh anu teu kungsi setengah jam Nen Rumsari utah getih nepi ka hanteuna maot. Dupi ibu maotna teh di hajatan teu kitu Kang ku Ayuyani teh? Ceuk Marwati bari ngareret ka Denjoni salakina nu keur ngahuleng. Naon di hajatan teh Mar? Denjoni nanya bari siga nu reuwas. Muhun ibu di hajatan kitun teh ku Nyai Ayuyani. Kateuing da ti harita nepi ka ayeuna ge akang mah teu kaditu-ditu deui. Eta kumaha pikiran Yani we rek di hajatan rek henteu oge. Ongkohan akang mah teu nitah ibu maot kudu di hajatan. Jeung naon tujuanana nu geus maot make di hajatan sagala? Geus maot mah maot we make kudu di hajatan sagala.
Syaratna mula saran maot mah ngan 3 perkara cenah Mar, kahiji dimandian, kadua dibungkus kitu ge, lamun aya keur mungkusna katilu disolatan, nya teu saterusna mah dikubur. Peun ngan sakitu syaratna ngurus mayit mah. Make aya aturan kudu dihajatan sagala. Kawas nu ngawinkeun we atuh kawas nu nyatan. Sakalian atuh manggil reog sakalian atawa dicaya manggil hiburan calung. Cek Joni Jenden apa? Cek Den Joni nyaritana asa beuki eta pada beuki naik ka luhur. Mun apaan anu sanes mah kitu Kang, 3na 7na sareng 40na sok dihajatan. Tos kapungkur ge punini ngantunkeun dihajatan 3na 7na sareng 40na ku ibu sareng ku apa. Atuh tiap wengi sok diajakeun tahlilan. Eta ge maksa dihajatan teh sanes ngahajatan anu maotna Kang, nanging karumaosan kanu mangaoskeun. Lah, geus Semar tong mempersoalkeun hajatan anu maot. Ongkohan eueuh deui peraturan eueuh dina peraturan ge. Eueuh dina undang-undangna nu maot kudu dihajatan sagala eueuh lah. Geus geura sare kadinya umuran peuting keneh teh kakara geus 2:30 teh. Ceuk Den Joni para mitra tuluy ngedeng. Asa nonggongan nu jadi pamajikan atuh Marwati ge goloyoh ngedeng silih tonggongan. Nu teu kungsi 5 menit Marwati reup sare deui. Ari Den Joni sajeroni ngarengkol teh bari nonggongan anu jadi pamajikan. Nyileuk we bari dipeureum-peureumkeun ge waleh teu daek sare deui. Kuniang Den Joni nguniang hudang deui tuluy ngareret kanu jadi pamajikan. Geus tibra deui. Kolosod Den Joni turun tina ranjang tuluy kaluar ti kamar. Maksud rek kacai. Ari tepi ka tukang cikikik sada sora awewe seuri cicirihilan. Gilek Den Joni Malik surungah ringe. Dumeh ngadenge sora awewe ceserian. Atuh Den Joni ngare harita ngagerendeng jeroin dadana. Bari mencrong kana pantok kamar lanjang nanu nutup. Saha nanu seserian teh? Si Tuminah gitu? Nanjeng serikeun naon si Tuminah teh? Piraku ngampikeun lalaki onaman matuleh hareureuy di kamar. Tuh, mun siga nu ngeuna cicirihilan. Cing hayang nyaorek ditempo sugan pantona teu ditulakan. Bisinya we ngampikeun lalaki babakuna mah. Kitu gerendeng Den Joni boga timuru lanjangna seserian teh ngampikeun lalaki. Lamun kitu teh mah Den Joni goreng sangka ari kabatur mah. Kojengka ngalengkah ngadeuketan pantok kamar lanjangna. Sanggeus deukeut panto disurungkeun lalauna. Lol Den Joni ngelol, nempo ka jero kamar. Tapi eueuh sasaha lintang tisit Bitumina sorangan. Kitu ge keur ngagebra sare. Reket pantok kamar ditutupkeun deui gilek Den Joni Malik. Hatena ngarasa kaget tur tanda tanya. Ku aya nu seserian eueuh jirimna. Ari katamah-tamah pantok kamar mandi nu tadina muka teh jadi nutup. Malah rekep kecepung sora nu nyiukan cai tina bak. Gero Den Joni ngagegero. Saha dicai teh Marwati kitu? Mar, keur naon dicai? Buka heula pantona akang hayang ngacai ya. Ceuk Den Joni. Bari ngetrok-ngetrok pantok kamar mandi tapi nu disangka pamajikan teh teu aya nemalan iwati sora cai siga nu keur disiukan. Ku dasar kitu Den Joni harita teh nyurungkeun pantok kamar mandi. Ana berai lenyap hatena ngalenyap sabab di jero kamar mandi aya saurang awewe dibubuligir bari nonggongan. Disangka ku Den Joni mah awewe nu dibubuligir teh di kamar mandi teh Marwati pamajikanana. Ih, na ari Marwati digegero teh teu nemalan. Kawas lain digegero ku salaki we. Bayak ieu geus mandi. Den Joni siga nu keuheuh cirihil awewe disangka pamajikan seri cicirihilan. Tuhnya kalah cecengiran. Cing ka dia Malik atuh. Den Joni nyekel puhu leungeun awewe duanana tuluy awakna diputerkeun. Ana breh lenyap hate Den Joni ngalenyap sabab eta awewe nu dibalikeun awakna teh beungeutna mangrupa tangkorak. Bari para mitra sadaya tina sungut kaluar getih. Kitu di dina kongkolak mata tingkar celak getih. Cirihil makhluk teh seuri bari jurung kunung leungeunna kaluhur kek nyekek beheung Den Joni. Sakuat anaga Den Joni muka leungeun makhluk nu nyekek beheung. Sanggeus leungeun eta makhluk muka tuluy dijengkangkeun dregdeg Den Joni lumpat ka jero. Mun itu sirikna ti beberanting tuluy asup ka kamar kalawan panto dikoncikeun.
gek diuk sisi ranjang di barungku ambekan ngahegak kesa ngoprot si ganutas lumpat jauh beak tanaga. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan idongeng. Geus kitu mah Den Joni ras inget kana caritaan pamajikanana tadi. Ningali aya nu ngajanteng dina lawang siga mayi tur ngutah-ngutahkeun getih. Ceuk pikirna palang siang nya nu jadi indung ngajung jurigan sabab Den Nen Rumsari samemerek maot teh ngutah-ngutahkeun getih heula tas nginum cai susu nu dipurulukan racun ku manehna. Nepi ka berai beurang Den Joni harita henteu saresa kerjep-kerjep acan. Atuh tuluy we ka cai bebersih. Tapi aya kajadian anu karandapan ku dirina peuting tadi teh kasasaha ge teu dicaritakeun tong boroning ka diri batur dalah ka pamajikanna ge henteu cacarita. Duka sieun ngagujrudkeun duka ngarasa era dume manehna henteu percaya kana carita anu jadi pamajikan. Peuting tadi ningali hiji makhluk ngutah-ngutahkeun getih dina lawang kamarna bari ningali anu harupa Den Rumsari indungna. Beurang kira-kira jam 8. Atuh beurang panyawah mitohana Den Joni katelah Unen jeung Adun daratang. Kabeneran Den Joni keur aya di teras. Mang Unen jeung Adun meh bareng nyebutkeun Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing Den. Wilujeng Enjing geuning Mang Adun jeung Mang Unen. Tas di marana Mang? Mawi wangsul tiramana ning wati Den teras hinang heula ka dieu. Wireh katingal ade nuju dipayun. Nah teu ngadamel Den, ceuk Unen tuluy arunggah deui jeung Adun. Gek dariuk dina kursi di teras. Ugur rada teu ngareuna awak kuring teh Mang lah. Ieu meureun parobahan hawa Mang. Tina halodo panjang ayeuna jadi hujan Mang. Tema Den Joni. Ih, da sumuhun Aden. Duh, imang ge meuni aduh ampun. Ieu mah nyaan meuni naon teh karaos padaharan. Aya nu naon teh gohgoy. Meuni teu sirikna unggal bumi garohgoy. Upami naon teh wengi teh meuni rame di ditu jegoh di dieu jegoh. Aya nu ngehkeh deui jeung ngohko. Manawi moy Mang ieu teh sareng ieu Ki Adun waktos ngandir cai Aden kangge mohon kaserang mertua Aden. Mun menak nu aneh-aneh Mang teh Aden. Saumur dumelah sakieu geus kakolotanana name menakan anu pi aneheun upami dianggap aneh teh Aden. Ceuk Unen bari ngareret ka Adun baturna. Ari kitu manggih naon atuh Mang? Nu aneh teh nu aneh teh Mang Unen? Den Joni neuteup kana beungeut Unen. Eta Den wengi teh ningal jalmi ngangge angwan segala bodas sareng ngangge sapatu hideung. Nanging nu katiman torojona katingal nuju ngungkug we. Kakalerkeun kumargi Mang curiga teras dituturkeun ku duaan. Gilak teh nu dituturkeun ku Mang teh mengkol. Tidinya gilak mengkol teras lebat ka kidul. Pokona mah ka kidulkeun teras ku Mang teh jeung ku Ki Adun dituturkeun. Nah ari dugi ka caket tangkal muncang nu caket bumi sepuh Aden ujug-ujug gelas eta nu dituturkeun ku Mang teh. Atuh teu katingal. Pokona mah teu aya duka ka manalosna. Mung ieu we ku ieu ku Ki Adun caket tangkal muncang katingal aya nu ngagebur sapertos cahaya. Nanging teu wantu di caketan teh teras we barang sul Mang teh kitu. Ceuk Unen nyaritakeun papanggihanana tadi peuting teh. Eta nu ngagebur teh naon Mang Adun? Den Joni nanya ka Adun bari neuteub seukeut kana beungeut. Aduh, duka naon Den? Jan teu ditinggal ku Mang teh wireh kabujang ting puring ka 10 pondok sumuhun. Rupina mah tidinya we barang pusaka atanapi pependakan anu disebatkeun harta karun upami pebandaman teh Den. Boboaya jimat di ditu. Temal Adun leng Den Joni ngahuleng siga aya nu keur dipikiran ku dirina malah ngagerentes kitu jero hatena. Palang siang nya deukeut tangkal muncang aya barang pusaka atawa harta karun teu tinggal karuhun. Sabab baheula waktu aing leutik keneh jenatna anu jadi bapa unggal minggu sok aya meresihan tempat deukeut tangkal muncang. Tapi anu jadi bapa anu jadi inung henteu nyaritakeun kanu jadi inung ge.
boga pependeman deket tangkal muncang. Lamun nya teh mah nu jadi bapa atawa nu jadi aki atawa nu jadi uyut boga sisimpenan di dinya, kumaha neanganna nanya duh dikali lain kali-kalieun da pasti jero atuh ngaruagna ge sajabat kitu sok sieun aya nu nganyahoankeun we tuluy jadi kaributan. Kumaha kana sangkan aing bisa mika milik kana eta barang pependeman teh. Tapi keun aing rek nanyakeun heula kanu bisa lah. Lamun kasebut kadukun teh mah ek nanyakeun we aing kadukun. Sugane dukun bisa nerangkeun kaayaan dina eta tempat nu tangkal muncang teh. Nya kitu lah. Kitu gerentas hate Den Joni make jorojoy hayang ningali barang atawa harta karun teh mah para mitra. Lamun harta karun teh mah sabab katarik ku caritaan adun jeung deket tangkal muncang aya cahaya ngagebur. Hayu atuh nek lah sing kaburu beurang teuing ieu teh. Ih, ke heula tuh Mang Adun. Ulah ka mamarana rusuhan teh barina ge. Nu mawi bade ni Mang Segon. Ku ramana neneng nu nembe dipibuatan teh janten kedah kempel cenah kitu. Teh malah unen bari nangtung. Wargi sadaya Den Joni nyarita keke heula Mang Unen. Kuring rek tanyakeun nya ka Mang Unen, sugan jeung sugan boh Mang Unen, boh Mang Adun. Boga bapak-bapaan atawa inung-inungan rek bisa dimaksud bapak-bapaan inung-inungan teh pananyaan. Kuring rek nanyakeun perkara nu jadi dunungan, naon sababna nu jadi dunungan kaayeunakeun asa robah semuna ka kuring. Samalah ayeuna mah lamun kuring nginjem duit teh jarang dibere. Tiula-tiula mah nginjem sakieu-sakieu ge tarahara rese teu sirikna poksok tapi ayeuna jadi kitu rada kumed. Tak kitu Mang Unen jeung Mang Adun cing sugan di dinya boga pananyaan kuring merek ikhtiar we yeuh. Kuring muntang tulung ka pananyaan. Lamun Mang Unen atawa Mang Adun boga pananyaan, naon we syaratna ku kuring moal burung dicumponan? Ceuk Den Joni. Akhirna nanyakeun dukun. Nyaeta para mitra tur alesana mah rek nyiar jampe pamake. Sangka nu jadi dunungan bageur padahal rek nanyakeun urusan harta karun atawa sisimpenan alias waris, harta pependeman teh. Atuh Adun pokna. Di sesepuhan Mang mah aya Den manging tebih. Pamidi sorang kumapah mah dugi ka sajam kajabi upami ngangge tutunggangan Aden. Nyakeun bae da kuring boga sepeda. Eta di mana cenah Mang Adun? Di ieu di Malakedo Aden. Awewe lalaki pamegot jenengan nama Aki Kusmin. Lamun kaditu kudu mawa naon atuh syaratna Mang Adun? Den Joni bener-bener rek tatanya ka dukun make nanyakeun syarat-syaratna sagala rupa. Ayeuna mah teu kedah nyanak syarat naon-naon Aden. Kege sok diwartosan ku anjeunna. Nyanak ayeuna mah bilih lepatang tos janten mubadir. Anas barang galeuh hari teh teu kaange, ceuk Mang Adun. Lamun ayeuna aya kitu, nya nyobian we, da biasana ge terangkat-angkatan tebih. Kawan tos sepuh pisan. Nyalah ayeuna we mumpung isu keneh. Ceuk Den Joni para mitra siga anu teu sabar hayang buru-buru indit. Atuh Mang Adun jeung Mang Unen pamitan sabab harita teh manehna keur boga pancen dititah ke Nimang ni Segon ku dununganana. Sanggeus Unen jeung Adun areuweuh mah Den Joni terus indit mawa sepeda. Dadakuna kanu jadi pamajikan mah rek ngalongok Neng Yani adina. Waktosna see.